Audio Sunda Pendidikan Sadayana sakumaha anu dipedarar di episode kalangkung Ambus Suri anu dituduh meuli embeta terus aya di balai desa. Malahan jalma-jalma ngambreg hayang ningali bangsatna cenah. Kutua kampung jalma-jalma dihalangan lantaran bisi main hakim sorangan. Tapi kuloba-lobana jalma anu ngangsreg tua kampung ge akhirna eleh tanaga teu sanggup nahan. Jalma-jalma maraksa asup ari Ambus Surina nyumput di luhur para. Tapi dasar apes suku Ambus Suri ti poros sebelah kana bilik nya eta gara-gara aya beurit pangareap teh kana bitisna. Tuluy salah saurang jalma aya nu naek kana taraje ningali jalma anu naek harita Ambus Suri rewas ka bina-bina ya. Mangga urang teruskeun. Bakat kurewas Ambus Suri geus teu bisa ngomong deui, sungutna calangap, matana bolotot. Hari turna karasa nyorod-sod. Nampuk itu jalma anu naek lain ngarasa karunya, tapi kalah tambah ambek. Turun sia, tak mending didudut ku aing. Cek eta jalma bari ngabentak. Atuh Ambus Suri lain nurut, malah beuki sieun. Manehna katempo undur-unduran, ari mata tangtungna bae teu nempo kana tincakeun. Kolesah. Ambus Suri kalah digebros deui. Walaan ditambah awakna sampai ke hampir agak-agak handap, tapi untung leungeunna masih kena bisa muntang kana kayu. Tolong! Cek Ambus Suri ngajerit minta tolong bari awakna geulantungan. Jalma-jalma anu keur diharandap leuwas, tapi barang areuyeuk nampu Ambus Suri nu keur geulantungan, kabeh jalma malah jadi surak eak-eakan meureun puas ka Ambus Suri. Woi, eta bangsatna. Dudut euy, dudut. Heueuh dudut kinta ka handap. Cuang taranjangan. Cek jalma-jalma. Ambus Suri geus teu puguh rarasaan. Ari jalma-jalma ngambreg paeh hayang ngabetot suku Ambus Suri. Ambus Suri rek usaha naik deui, tapi lilila mah leungeun anu muntang karasa leuleus kubrag. Ambus Suri akhirna ragrag handap awakna nangkobak dina ubin. Ger jalma-jalma sarurak. Tuluy paheula-heula muruk Ambus Suri parahi hayang ngarenggeulan. Atuh teu bisa katahan tak loba-lobana. Ambus Suri ditenggelan ku jalma rea. Ambus Suri ampun-ampunan. Ampun. Kuring malin bangsat, ampun. Ulah ngagebogan, ampun. Cek Ambus Suri ampun-ampunan. Tapi ku jalma-jalma terus wae digerebugan. Nempok itu tua kampung jeung pamong-pamong desa lainna ngarasa teu tega. Terus mararehna ngahalangan jalma-jalma nu keur parahi ngagebogan Ambus Suri. Sabar euy, sabar. Ulah digerebugan karunya, sabar. Cek tua kampung jeung nu sejenna bari leungeunna ngahalangan jalma-jalma norek ngagebogan Ambus Suri. Tapi batan eureun jalma-jalma kalah kabeuki ambek. Minggir patua, minggir. Bisi katenggel ku kuring. Cek salah saurang jalma. Heueuh, baeuna ge bangsat di karunya. Cek nu sejenna. Bari mahina sergel hayang ngagebogan Ambus Suri anu disangka bangsat ya. Atuh tua kampung jeung nu sejenna jadi ripuh. Tungtung nama awak mahina anu jadi sasaran jalma-jalma. Parahi kagebukti dieu bak pikbek kana sirahnya kana tonggong. Untungna dina kaayaan kitu Bantar jeung Nyi Eti kaburu datang. Sabar Mang, sabar. Kek ulah digerebugan heula. Heupeut je ulah main hakim sorangan. Cek Bantar bari langsung ilu ngahalangan jalma-jalma. Tapi ari panana mah can nempo ka Ambus Suri anu keur ngajoprak. Jadi mainna teu apal saha anu keur digebugan teh. Geus cukup kudu dipipiluun jang, minggir jang. Bangsat mah teu kudu dibere hate. Cek salah saurang jalma bari morongos ka Bantar. Lain kitu mang, kuring mah justru ngabelaan ka Mamang kabehan. Namun sampai ieu bangsat paeh gara-gara digebugan ku Mamang jeung keluarga nu sejenna, nya bakal malik ka urang sorangan. Urang sorangan anu bakal dihukum kun berwajib. Cek Bantar. Ari ngadenge omongan Bantar kitu mah jalma-jalma jadi ngaharuleng. Kapikir oge kumaranehna omongan Bantar teh bener. Antuk nama nu hayang garebugan ge teu jadi, kabeh ngadenge kana omongan Bantar. Komo da kabehan ge geus parahi apal ari Bantar teh saha. Di lembur eta mah geus kawantar jago silat. Najan kitu Bantar can pernah nyieun kelakuan goreng. Wajar lamun jalma-jalma lembur parahi ngahargaan. Komo da Bantar teh anak angkat Mama Kiai Jakaria. Hiji ajengan anu pang dihormatana di lembur eta. Terus ayeuna kudu kumaha ajang? Tanya salah saurang jalma. Ayeuna mah urang serahkeun ka patua kampung segala urusanna. Anjeunna nu gaduh wewenang di lembur ieu, tembal Bantar. Bari tuluy mahena ngomong ka tua kampung. Mangga patua, manawi tiasa ditarosan heula ya jalmi teh lantaran kumaha-kumaha ge kedah aya buktosna. Lares tante ya jalma teh bangsat. Cek Bantar.
Ari Ambu Suri masih keneh katempo ngajoprak teu empes-empes. Sigana mah maena kapiuhan kulantaran digebugan ku jalma loba teh. Mohon atuh Jang, nuhun. Tembal tua kampung, tuluy maena merentah ka Hansip. Mang Watno, Mang Bohil. Wayahna angkat heula, pindahkeun eta jalma ka ruangan kuring. Eta jalma sigana mah kapiuhan, perlu diubaran heula sampai kurang ditanyaan. Cek tua kampung mere parentah kadua orang Hansip. Mangga Pak Tua, cek Hansip anu ngaranna Bohil. Atuh terus eta dua orang Hansip teh nyampeurkeun ka Ambu Suri anu masih keneh ngajoprak teu empes-empes. Lantar Nyeti jeung anu sejenna narampokeun. Barang awak Ambu Suri dibalikeun ka karek jelas katempo ku Bantar jeung Nyeti si horeng teh Ambu Suri. Atuh Bantar jeung Nyeti kaget. Gini eta mah Ambu Suri akang. Cek Nyeti. Ari Bantar katempo olohok. Mohon geuning Nyai. Ieu kumaha mimitina tiasa kieu. Tembal Bantar. Ari abi mah kirang percanten Kang pami Ambu Suri maling teh. Nyakeun bae heula. Ayeuna mah tingali bae kumaha hasil pamarisan patua kampung. Tembal Bantar. Cak urang tunda heula. Ayeuna urang balik deui kana kayaan Basura sarapara kanca anu geus lila katunda. Api nu ngaduruk imah Basura beuki ngabeula. Sora kayu jeung bilik anu kaduruk kadenge pating pletek. Prug suhonan di ruangan dapur ragrag. Api beuki ngajalar ka tengah imah. Basura tua kampung Pak RT Mang Wardi Mang Uman palebe katut aki jubad ka cidapanikna. Tolong, imah kuring kahuruan, tolong, cek Basura gugorowokan minta tolong, kitu deui nu sejenna sarua pating gorowok. Tapi saking ku panik-panikna marehna kalah teu puguh laku. Lumpat ka ditu, lumpat ka dieu siga bolon bae, lain lumpat keluar jalan tina panto, kalah teu paruguh lampah. Aki tulungan aki, tudakeun ilmu aki jang bareman api, cek Pak RT. Minta tolong ka Ki Jumat. Boro-boronya paatan ujang, aki baegekeun sok aki teh. Ari urusan api bari urusan aki, lamun jurig bagian urusan ati. Jawab Aki Jumat bari malah ngadon deku nang kepulu meureun bakat tinggal soak-soakna. Adi di luar mak para joge ngarasa panik, ngarasa karunya ka Basura sapara kanca bisi paeh kaduruk di jero imah. Tapi rek nulungan bingung kumaha carana. Balaloh teuing eta jalma nya, lain kaluar tina panto. Aing kudu kumaha ieu nulunganna, cek mak Paraji gerentes hatena. Api beuk ketempong bebelah mapai ka unggal rohangan. Malah mah saeutik deui ge hampir ngabeulem kamar Basura. Jalma-jalma anu di jero beuki tambah panik, beuki tambah soak. Kitu deui mak Paraji di luar mainna ngarasa gregeteun. Cek pikirna lain jalma-jalma teh guat kalabur liwat jandela boh panto. Tapi dilema ku mak Paraji jadi kapikir meureun nu di jero teh ku sasah-sasahna jadi poho jalan keluar. Bakat tingkukeun peur meureun jadi poho mah neangan jalan keluar. Cek gerentes hate mak Paraji. Tuluy mak Paraji boga niat rek ngagedoran panto ngabejahan jalma-jalma jero. Tapi karek lompat ka palebah panto borobot kadenge suara anu ngaborobot. Si horeng suhunan rohangan tengah imah Basura ragrag ngaborobot. Atuh jadina mak Paraji leuwas lompat deui mundur. Pas kitu sukuna tikait pisan. Mak Paraji ngagubrag labuh. Awakna nang kobak ari tarangna ti dagur kana batu. Mak Paraji ngagoak. Ari Basura sapara kanca malah tambah sasah. Lain guat kalabur keluar tapi kalah paungku-ungku siga budak bolon anu keur boga kasieun. Keur kitu borobot di kadenge sada aya nu ngaborobot di palebah kamar Basura. Blug kadenge sada wungna ragrag kana talupuh. Aduh, eta duit abah jeung perhiasan kabeuleuh meureun nya. Cek Basura bari jurung kuno udang tuluy rek lompat menuju ka kamar. Tapi ku Pak RT buru-buru ditubruk. Rek ka mana abah? Eta api sing kaduruk, cek Pak RT bari nubruk Basura. Tapi Basura kalah teter jalan. Minggir Pak RT, awas ulah ngahalangan ka abah. Eta duit jeung perhiasan abah di dalam lemari sing kabeuleuh. Cek Basura bari teter jalan hayang leupas. Tapi ku Pak RT teu dilepaskeun.
Keur kitu beledag sadaya anu nenggorokana Panto disusul ku sora anu ngagorok. Keluar, keluar, gawat keluar. Buka gawat Panto nasi kabeulem, bata gawat keluar jangan kana Panto. Kadenge sora mak paraji ngagorok di luar. Pak RT tua kampung jeung sejeuna asa diingetan. Heueuh, dasar baroho. Lain ti tadi keluar tina Panto. Cek Aki Jumat bari perengbang nguru Panto pangheulana tuluy kabur keluar. Atuh nempok itu mah tua kampung jeung sejeuna narutan kabur keluar. Kitu deui Pak RT jeung Mang Wardi geuwat kalaluar bari durug-durug nyered awak basura anu keukeuh hayang asup ka kamarna nyokot duit. Akhirna mah kabeh geus aya di luar. Barang kabehana geus aya di luar, borobot, blug, kadenge pating borobot, pating kedeblug tarik pisan. Si horeng wong imah basura raragragan, katempo imah basura kabeh geus kaduruk. Dua kampung Pak RT, Mang Wardi jeung sejeuna ngarasa baluas. Alhamdulillah, salamet. Cek tua kampung Pak RT jeung sejeuna. Ari basura katempo molohok nambok ka imahna anu geus beak kaduruk. Lang sirahna karasa lieur. Satuluna basura ngalangrek kapiuhan. Ku Pak RT tua kampung jeung sejeuna geuwat di tarulungan. Api nu ngaduruk imah basura masih terus katempo ngabebelah. Haseup hideung ngapulungbung ka Jomantara. Silalatu katempo rabang kaliberan. Jalma-jalma lembur anu keur araya di sawah di kebon jeung nu sejeuna kaget nampo haseup anu ngabulungbung ka luhur. Kaayaan jadi genjleung. Kahuruan. Cek jalma-jalma kampung bari tuluy ngabretek lalumpatan muruk ka imah basura anu keur kahuruan. Beja yen imah basura kahuruan beuki nerekab kemana-mana, kaayaan lembur jadi rame. Imah saha nu kahuruan? Tanya seorang jalma. Deuing, beja mah imah basura, tembal salah seorang lain. Wajar atuh imah basura mah. Eta mah hitung-hitung hukuman bae ti Gusti Allah. Manehna tukang ngarampas harta batur, kadenge sada aya seorang jalma anu malah mau puas. Oh bener. Eta mah katulah ku polahna sorangan. Cek nu sejeuna malah kalah ngalokan. Puas ting jalma sarakah. Cek nu saurang deui. Hus, ulah ngomong kitu karunya kumaha ge basura teh warga urang keneh. Hayu coba buat katulungan. Cek salah saurang anu masih boga rasa karunya ka basura. Jeglah ka ditu kuring mah teu hayang nulungan ge. Jawab anu sejeuna tetep mugen diajak nulungan basura teh. Ayeuna mah nu endit rek nulungan basura teh ngan sababaraha urang bae. Lolobana mah arembung nulungan. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun heula si Jarot jeung si Bungkreung. Sanggeus hasil ngaduruk imah basura, duanana ngarasa bungah. Hasil kakak, rencana urang bakalan hasil. Jalma-jalma pasti rariweuh mahareuman api anu ngaduruk imah basura. Ayeuna kasempetan urang nyokot mendingna kakak. Cek si Bungkreung, sorana teh kadenge tarik. Ngajadog sia, ngomong teh tarik-tarik teuing. Sing kade ku batur bodoh. Jawab si Jarot ngabentak bari tuluy manehna indit. Rek mana kakak? Tanya si Bungkreung. Ari sia belaguk teuing. Baluk sia nyokot mending basura. Hayu gawat ulah ngajadog bae bisi batur ka daratang. Jawab si Jarot. Heueuh nya kakak, uing poho. Tudak uing kalah resep nempo imah basura nu kaduruk. Asa aya tontonan. Tembal si Bungkreung deui. Ari si Jarot teu nembal deui tuluy indit mulu ka kandang munding basura. Ayeuna mah si Bungkreung ge nuturkeun. Tapi barang anjog ka kandang munding basura, si horeng kandang melompong kosong. Munding hiji-hiji acan. Si Jarot jeung si Bungkreung olohok. Mbak, ini hiji-hiji acan munding na kakak. Wah, ieu mah urang ditipu ku Abu Suri kakak. Cek si Bungkreung handeueul. Harem jadol, ngabobodoh tah nini teh. Awas bae ku aing mah, ek dibere pelajaran eta nini teh. Jawab si Jarot. Nya kakak, udah diberi hati deui ke mah. Kebukan bae si Abu Suri teh. Cek si Bungkreung. Dewek boga ide anyar euy. Cek si Jarot ngomongna can anggeus. Langsung dipotong ku si Bungkreung. Kumaha kakak? Tanya si Bungkreung.
Dek heula sia. Ari aing ngomong teh sok dipotong bae. Goblok teh sia. Bentak si Jarot. Ampura kakak, ampura. Sok kumaha kakak, uing ngadengekeun. Tembal si Bungkreung. Kieu euy. Lamun urang balik lengoh rugi. Kumaha lamun cokot bae embena. Kumaha cek pendapat si lain Bungkreung. Cek si Jarot ngabejakeun idena ka si Bungkreung. Ari si Bungkreung cicing bae. Si Jarot ambek. Ari sia torek kana ditanya ngajedog gue goblok sugan sia. Cek si Jarot ngamentak deui. Oh, geus kakak ngomongna. Ari satadina mah bisi cakacan anggeus ngomong. Kena mun euy ngomong disentak deui ku kakak. Tembak si Bungkreung. Goblok sia. Mun aing nanya berarti aing geus harus ngomong. Oh nya tuh kakak. Kumaha tadi teh kakak? Wing poho deui teu kadenge. Si Bungkreung kalah nanya deui. Atuh si Jarot beuki ambek. Kurang ajar sia. Mana leuweus sia ka aing. Si Jarot maberkeun leungeunna rek dipake ngagablog si Bungkreung. Atuh si Bungkreung leuwas langsung bae merungkut. Ampun kakak, ampun. Wing lain ngalela we. Wing bener-bener teu kadenge poho kakak. Tembak si Bungkreung bae dua leungeunna ngahalangan pipina. Dasar goblok sia. Disangka teh ngajadog teh kadengekeun omongan aing. Yeuh dengekeun ku kebir sia. Ayeuna mun ning Basuri geus eueuh. Kumaha lamun urang cokot embena bae. Cek si Jarot marekan deui omonganna. Ah, aya kitu mah belet atuh si kakak teh. Ari mending nyembe mah beda kakak. Hargana ge mahal munding. Mangkana dijanjian munding urang kalah nyokot embe. Nu kitu mah karana boloho. Cek si Bungkreung kalah sigana ajakeun neangan piambakeun si Jarot. Bangka waras sia nyebut ka aing boloho. Sia anu boloho gablok sia ku aing. Ampun kakak. Hampura kakak. Uing maksudna mah ngabejaan ka kakak. Sia lain kitu carana ngabejakeun medekeun heula omongan aing. Nyokot embena ulah hiji atuh. Jadi sarua bae jeung munding cek si Jarot. Oh nya tuh kitu mah kakak. Uing satuju. Si horeng kakak teh bodoh-bodoh teh tapi pinter cek si Bungkreung. Si Jarot geus teu kiangan deui ngomong jeung si Bungkreung. Tuluy meh indit rek ka kandang embe rek nyokot embe Ambosuri. Tapi karek ge sabaraha lengkah ujug-ujug burudul jalma-jalma anu rek nulungan mereuman api mah basurah daratangan. Kabeneran lewatna teh kapal bahdinya. Barang nampo si Jarot jeung si Bungkreung keur pating surungkuy di pal bahdinya atuh jalma-jalma jadi curiga. Keuna rahasia di dinya? Reka bangsa teu? Tanya saurang jalma bari morongos. Si Jarot jeung si Bungkreung kaget. Si kakak si dewa teh ngomong telat bae. Tuh jalma-jalma jadina kaburu daratangan ka dieu. Cek si Bungkreung nyalahkeun si Jarot bari ngomongna tarik. Atuh jalma-jalma nu geus curiga jadi nuduh pisan. Cadangkeun si Jarot melotot ka si Bungkreung. Ah berarti si aduan bener enggak madog. Woi batu-batu tewak tah si Jarot jeung si Bungkreung. Cek jalma-jalma bari marehna nyokot pepentung tuluy muru ka si Jarot jeung si Bungkreung rek nyangkalak. Jalma-jalma nu sajana rame. Oh tewak, tewak, tewak. Bari breng kabehana lompatan rek kapung si Jarot jeung si Bungkreung. Atuh beungbeng si Bungkreung lompat baheulana dituturkeun ku si Jarot. Jalma-jalma terus diarudag bari pating kurowok. Aya bangsat cenah. Sag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun kaayaan ririwa Nyi Rukmini anu geus dilakatunda. Sanggeus mere laporan ka Amran eta ririwa kakalayangan balik deui ka Imah Mangwati. Satuluna les salin jeunis deui jadi Nyi Rukmini manusia biasa. Hampir bae aing penting tadi jadi gagal ngalaksanakeun perintah ti Amran. Untung masih keneh meunang jalma nu janggantina. Kentos ririwa Nyi Rukmini ayeuna geus robah wujud deui jadi Nyi Rukmini sakumaha umumna jalma biasa. Nyi Rukmini tuluy lempang ngadeukeutan Panto. Bray eta Panto muka kusorangan. Plus Nyi Rukmini asup. Sanggeus adi jero katempo Nyi Rukmini rurat reret nempuan kaayaan. Tuluy lempang mukan hordeng kamar hiji-hiji. Katingali kumaha kamar-kamar meuni rapi. Sup Nyi Rukmini asup ka salah sahiji kamar. Tuluy di tempuan meuni tulaten. Reket muka lamari. Katingali pakaian numpuk di jero lamari. Kot ku Nyi Rukmini dicokot tuluy diilengan. Si horeng baju lalaki tuluy eta pakaian ditunda deui di jero lamari kana kulutna. Si horeng teh kieu kahirupan manusia cek gantosna. Tuluy Nyi Rukmini kaluar deui terus deui asup ka kamar nu hijina. Saperti tadi Nyi Rukmini ulang ilang deui muka lamari ngilengan pakaian. Si horeng eta pakaian Nyi Rukmini ret kana mukena ret kana sajadah. Si Rukmini mamalihan nggerentos dina hatena. Kunaon hate aing jadi katarik hayang jadi manusia benerannya. Aing jadi hayang neuleman adat kebiasaan manusia. Aing hitung-hitung diajar sekalian hayang nyaho kumaha kehidupan manusia teh. Cek
kerempesna. Keur kitu kadenge sora anu pating corowok, aya bangsat. Jeruk mini ngarenjag kaget, tuluy buru-buru maena keluar. Ana breh teh katempo aya 2 urang jalma lompatan dituturkeun ku jalma-jalma anu ngarudag. Si horeng teh 2 eta jalma teh si Jarot jeung si Bungkreung anu keur diudag-udag ku jalma salembur. Aing asa apal ka eta manusia anu duaan. Cek keuntes teh Jeruk mini. Kenah ngadan podak kitu. Keun rek digawean si aku aing. Cek keuntes Jeruk mini deui. Tuluy Jeruk mini ngagerakeun leungeun ngabentuk hiji jurus. Satuluna culukna diarahkeun kana hiji dahan anu keur ngagoler dina taneuh. Dadak sakala eta dahan langsung robah jadi orei sanca anu kacida gedena. Logodor eta orei ngalogodor nguru ka si Jarot jeung si Bungkreung anu masih keneh lompat di udag-udag ku jalma salembur. Mitra budaya Sunda panenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Ditagih Pati ku Riwa bagian ke-17. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kalingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.